mitra urang tepang deui sareng carios nyambung, carios heubeuh, carios lami karangan Kileksa, kasarung kasayang maung. Ye dongeng karangan Kileksa para mitra ayeuna nincak bagian kagenep. Atuh kasugri kaum dangu Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Binga Mang Jaya para mitra geuning seueur keneh para mitra Mang Jaya nu kapungkurna seneng dongeng di radio ayeuna para mitra cenah ayeuna mah dina HP bae cenah mangga margi di YouTube tiasa milih para mitra komo paminingal playlist mah tiasa tamat-tamat bae dina playlist mah namun upami kasarung kasayang maung ieu sadinten insyaallah 2 kali upload. Kitunya para mitra, dekaraos para mitra nembe ngawitan ayeuna nincak bagian kagenep. Atuh kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng acara matuh acara maneh anu kasangakeun dina danget ieu. Mang Jaya sapara kanca ti studio ngaturkeun wilujeng patepang. Atuh dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Dongeng si Itok teh para wargi sadaya karya Kileksa. Mangga urang lajengkeun. Sabada bilani ngadongengkeun nyaeta pangalamanana. Anu batak pikasieun malah ngomongna ge para mitra bari jeung ditungkupan kedua leungeun. Harita Nyi Rustiah nanyakeun ka Bilani, "Nyaan teh Bibi? Geuning Bibi mah kuatannya." "Ih, arsi Nyai. Ibi mah sumpahna ge daek madu sarerea ieu. Bisi majarkeun bohong mah pake tanyakeun ka Mamang Nagera. Jeung deui Ibi mah boro-boro kuat, puguh meuni brut pret kiih wae hitut sagarua bakat ku sieun. Malah Mang Itok ge jelema buraong tukang heureuy sarua we peuting mah ngeprek we ngadeg-deg gawas Ibi, gawas nu lilinieun kitu tah." "Oh, kitunya Bibi. Nah di urang janten aya nu kitunya Bibi. Da saemut abdi mah asa nembe ayeuna nguping nu kitu teh. Da waktos mangkukna mah aya ribut jurig oge sanes jurig nyaan. Nanging abdi teh hilap tos netepan Isa mukena teu kabujeng dilaan. Jadi weh di sarang ka Kunti. Mang Itok nu kitu teh malah hayo milih ti cai tengah lancingan. Jadi mah tak buyur salalembur ear saja jagat. Abdi mah panu repotna. Harita teh margi salaki abdi teu daekeun muka pantau digebrug-gebrug ge. Kalah kabeuki pageuh ditulakan." Ceuk Nyi Rustiah para mitra sadaya. Ngaguar lalakon anu katukang. Ngaguar sagala lalampahan anu geus kaliwat. Waktu silih pikasieun jeung Mang Itok teh. Ari Bilani maningah kainyeung sirikeun barang ngadenge carita Nyi Rustiah teh. Manehna inget kana kalakuan salakina basa mangkukna. Atuh pok Bilani nyarita deui seuri kasieuna nu peuting teh geus kapopohokeun. "Hehe, deuh Nyai. Heueuh hampura we atuh Mang Itok teh Nyai. Da puguh lah nyaeta atuh Mang Itok teh atuh pikiraneun. Yeuh, ari mamangna teh kalakuan teh sok matak pikakeheuleuan batur, malah apaan pangna jeung Bibi sok hogah ge kitu tah. Nu jadi lantaran awak kitu tapikeun beda geus eta mah Nyai nya. Ngan Bibi teh Nyai gaduh eta, aduh, ieu pais ati kabeneran Bibi teh. Tarang ngadahar nu kitu, da dicare ku pun bapa baheula, ari Nyai palah henteu." Cek Bilani mengkolkeun obrolan kana pais ati atuh Nyi Rustiah oge kabawakeun. Lat poho kana soal nu dipikasieun mah pok ngajawab. "Pais ati Bibi, puguh we ati hoyong mah, kaleresan abdi teh teu acan da deui. Nembe barudak we tadi sareng bapana peda bade nyaraba. Ari abdi mah sok manderikeun maneh we ngarasal se, sareng sok teu pati sono ari enjing keneh teh ongko." Cek Nyi Rustiah meni rada curing hak ngadenge pais ati kitu mah. Da puguh kasedepna para wargi sadaya. Manehna mah kana pais ati teh. Nu batak meni giat ngadenge rek dibere ari Bilani teu nyarita deui kalah kojengkang ka goah brai muka tetenong. Kop bungkusan teh dicokot, geus kitu koloyong nyampeurkeun Nyi Rustiah bari pok nyarita nyodorkeun bungkusan. "Ieu Nyai, ngan haneutkeun deui we nya da meunang kamari ieu teh. Eta ge oleh-oleh mamangna ti Cikarancang cenah. Tadi nama reku Bibi jeung si Kulup ari Sugante lain pais ati. Ai Bibi mah da jeung si Kulup. Lah nya kitu teh awe. Rada tara kitu Nyai kana pais ati teh." Cek Bilani bari diuk dina urut tadi. Ari ku Nyi Rustiah gap ditampanan bari nyarita.
nuhun atuh bibi. Duh. Nari bibinya tara tuang gitu kana pais ati teh naon margina bibi. Saraos-raos pais ati teh ieu. Daya tulangan meni sakitu hipuna. Meni leja teh. Cek Nyi Rustiah ngarasa penasaran. Lantaran cek pamikirna deui. Kadahar nu pangeunah-ngeunahna iwati ati para wargi sadaya. Komo di pais kitu mah. Ieu bibi oge. Teu terang ari sababna nyai ngan eta lah bibi teh. Teu wani ngarempak pacaduan kolot. Sabab pun bapa nalika masih kene jumeneng kungsi amanat ka bibi. Yen bibi mah anak incu teu meunang adahar sarupaning ati. Duka ting naon ari menjadi marga lantaran nama. Ngan keur bibi mah ieu nya teu wani teh lain teu wani ngadahar atina, tapi teu wani ngarempak papagon sepuh. Alah lantaran bisi matak jadi mamala nu leuwih gede tibatan harga ati kitu tah. Kitu ari sabab musababna nyai. Perkara naon sababna mah dengarti bibi mah kitu. Cek Nyi Bilani nerangkeun naon sababna. Pangna Bilani teu daekeun ngadahar ati. Nyi Rustiah sanajan teu pati ngarti ge, teu loba tatanya deui soal eta mah kalahpok nanya soal nu sejen. Oh kitunya bibi, dupi Mang Itok nuju angkat ka mana bibi? Sisinan teneun unggal dinten angkat-angkatan bae ayeuna mah. Nah moro kitu atanapi kumaha bibi? Cek Nyi Rustiah atuh pok ku Bilani. Dijawab bisa nyana satara basna dibejer beaskeun malah dibijakeun jeung nu nitahna sagala rupa. Kumaha? Dadanguan teh nuju milarian lanak bodas, bibi. Nya nu matak nyai, eta teh nyata diparentah. Ku Basuri lumayan geuninganan sagala rupa parentah Basuri teh matak ngageunahkeun keur si bibi mah jeung emangna nya santeuna we beas-beas mah loba bibi caina mah teu ripuh-ripuh teuing buburuh nutu kitu tah. Oh. Jantan milarian anak bodas bubu mamang namanya. Gitu. Oh. Jantan nyai puguh tadi ge disebutkeun. Mamang teh nyata milarian anak bodas. Samalah kamari. Pan kaing bisa dinten sawengi di leuweung we ari hasilna teh kamari kaing peusing teras dianterkeun ka Cikarancang. Marginya urang Cikarancang nu mesen peusing. Sareng deui ieu lanak teh mung rupina bae nya ari lanak bodas mah rada sesah nyai. Da ibi biasa kakarang ngadenge ayeuna perkara lanak bodas mah saumur nyunyun hulu kitu tanya. Bibi teh kakarang ngadenge ayeuna kitu nyai. Kumaha ari nyai sok nguping tara lanak bodas? Cek Bilani bari ditungtungan nanya ka Nyi Rustiah. Sami we bi abdi ge neme terang ayeuna aya lanak bodas mah. Ujeng-ujeng buktosna adalah ngaranna ge neme nguping ayeuna. Nya kaon naon saurna teh bibi? Duka teh nya tuh nyai ai saurna teh kanggo nyumponan kapalae nu nyiram cenah. Nanging duka kumaha atuh da ibi ge asa kakara ayeuna ngadenge nu nyiram hayang lahutak kitu. Meni kabina-bina teuing ngaleuwihan ti naon nu nyiram teh hayang meni liwati bates kitu tah. Da ibi mah baheula keur nyiram ku si kulup. Teu pira hayang kerak liwat. Pan babari nyumponan bapana oge. Pas sore nyarita isuk-isuk geus laksana. Cek Bilani bari mintel-mintelakeun sepaheun. Am dihuapkeun terus dikayem semun ikmat pisan. Ari Nyi Rustiah pok nyarita deui. Muhunya bibinya bet meni malawading kapalae teh atulah malawidang kitu tah. Jabat teu lumrah sareng teu jeung nu sanes teh aneh deui. Margi kapalae teh sesah diala. Da kedah 2 kali gawe atuh nu kitu mah kahiji milarian heula. Tos kapenak kedah diala. Mangkaning duanana ge sami sesah nanya bibi. Milarian sesah ngalananya kitu keneh. Jawab Nyi Rustiah sarua ngarasa teu panujueun kana kahayang nu mesen landak bodas. Tapi sok sanajan kitu ge, teu bisa majar kumaha da teu bisa ngabibisani. Eta mangan saukur komentar wungkul ari Bilani repok nyarita deui. Nya puguh nyai lah dipikir ku urang mah nyai. Tapi dah ku Mang Itok mah da teu ditawar deui. Bol we sanggup. Samalah buruhna mah geus diheulakeun meni 2 tanggungan. Ibi teh hariwang sok sieun teu diteang. Anyar teh nu diteang teh teu manggih kitu pan jadi hutang meureun bibi teh ka Mbah Suri. Tak ieu nu jadi pikiran pikeun bibi teh. Nyai, nuhunnya bibi nanging sok sanaos kitu mudah-mudahan atuh Mang Itok teh hasil usahana. Nanging hanya kalpisan abdi teh tiasa panjang ngawangkong bi bade beberes heula di rorompok. Sareng atur nuhun nya bibi ye dibantu ieu pais ati teh ku abdi. Cek Nyi Rustiah bari jeung nujung nangtung. Maksudna rek balik ka imahna ngan aneh sakitu. Kabatur sapipir make ngajak sasalaman segala rupa rek balik teh. Eta ku Bilani ge rada kageteun.
Tapi tu loba carita nu lain-lain gapleng nyerustiah di tampanan bari pok nyarita. Sarang sulanya sarang mangga tu bade mulih mah nya. Ngan omat ulah kapok manjang kasih bibi bari jeung ukur disuguhan ku ngobrol jeung hampura bibi teh nyai. Sami-sami bi samali abdi ge munut pangapunten dewe nya ka salira bibi. Cek Nyi Rustiah deui. Atuh geus pamitan mah leos Nyi Rustiah teh ninggalkeun imah Bilani. Bilani saditinggalkeun ku Nyi Rustiah ngagrentos jroning hatena. Aya kunaon ari Nyi Rustiah nya? Kawas mah jauh we make jeung ngajak sasalaman heula rek balik teh. Eta kitu pedah ka kara dibere. Dahareun ku aing. Heueuh da lain teu hayang barang bere tapi da aing teh oge lah. Batan sakieu da kahayang mah aing teh lah. Brak bro ka batur teh mere. Da embung dibere ku batur teh lamun bisa mah kitu tapi da kumaha atuh geuninganna. Nah kajeun teuing rek kitu gerek kieu ge Beureun geus kitu we mun kaayaanana aing ayeuna kudu mere maweh ka batur. Cek Bilani di jero hatena kituna teh bari jung nangtung terus meresan parabot nu pabalata geus beres jrut turun deui teuing rekamanna. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngadangukeun dongenge. Urang tunda carita kaayaan Bilani. Ayeuna urang kocapkeun nutur galur anu kapungkur mapai laratan nu baheula. Carita nu kasimpen teh anu parantos diteuneuh di handeuleum sieum urang guar deui para wargi perkara Mang Itok. Urang tuturkeun Mang Itok nu rek neangan lanak bodas. Sakumaha biasa Mang Itok mun aya nu diteangan sok tumpa tempo. Kitu deui harita unggal aya sedong ditoong, aya guha diteang, liang leutik disidik-sidik. Neangan lanak mah teu gampang sabab liangna tara aya susungkurna, kawas kasir. Sajabati kitu lamun kabeneran geus manggih liangna cantang tu deui. Liang nu sabenerna sabab liang lanak mah tara hiji sok loba pangparatanana. Malah gunung teh lamun di jerona dipake ngaliang lanak mah sok karancang lantaran unggal madhab sok aya liang aya puluhna. Geus satengah poe para mitra. Mang Itok ider-ideran di tengah leuweung luang liwung. Geus ratusan liang lanak nu kapanggih tapi eueuh nu eusian. Sabab Mang Itok geus ahli jeung geus bisa ngabeda-bedakeun mana nu aya eusian jeung mana nu kosong. Nya kira wanci tabuh dua beurang. Mang Itok nepi ka hiji tempat nu rada legok. Di dinya kabeneran aya liang lanak nu masih kene baseuh jeung ledung. Sigana bae. Can lila tas diliwatan ku lanak nu lain saeutik atuh teu kira-kira we Mang Itok atoheunana. Terus eta liang dipariksa nu leuwih taliti malah make diambean sagala rupa kawas anjing. Barang geus yakin mah pok Mang Itok nyarita bari keprok sorangan. Lakadalas ya. Ke burung wangi jalannya ke negara lanak. Diraran kabeh sia ku aing lanak teh. Paduli teuing lah. Da moal nu nyarek ieu. Nu gede, nu leutik, nu beujeuh narek dialak kabeh sia ku aing. Teu kabawa mawana ditungtun we rek dialeutkeun hayang nyaho ku aing diabringkeun. Cek Mang Itok ujub warwitra. Tadi dieu para wargi. Temenangna jelema ujub ria jeung takabur teh para wargi. Lantaran kasebat ieu teh ngalalangkungan kanu nyiptakeun urang sadaya. Lantaran urang mah da teu anu terang pikahareupeun para wargi. Ulah ujub kitu mawi. Takabur. Eta hiji hal anu awon pikeun urang sadaya. Manehna ujub ngarasa yakin bakal meunang lanak nu kacida lobana. Lantaran memang bener ari liang namah liang lanak ngan duka teuing hasil henteu nama. Lang Mang Itok ngahulang. Lantaran harita teh ngan mawa bedog wungkul sedeng ngalalanak kudu sadia keur ngajaga diri. Sabab lamun lanak ngamuk lain lumayan bahayana, cucuk-cucukna nu sanggup ngaburak barik daging manusia. Tapi sok sanajan kitu, Mang Itok teu putus pangharepan. Harita keneh gedok-gedok nuaran awi nu kabeneran lebah dinya loba pisan. Beres nuaran awi teger ngagali taneuh anu hareupeun lana lawang lianak lanak teh lebarna kira-kira 30 cm jerona kira-kira 1 meter jeung panjangna 1,5 meter geus rengseng ngagali taneuh deker motongan awi panjang kira-kira 2 meteran teu kagambarkeun para wari ngagali taneuhna teh kunaon ieu lantaran Mang Itok teu mawa pacul para wari jeung singkup. Nah ku bedog gitu ngagalina tapi ieu dongeng para wargi sadaya teu kedah ditaroskeun mungkin kinten kitu lah kaayaanana namina ge dongeng ra endahul.
Orang teraskeun. Geus rengse ngagali taneuh para wargi sadaya keur motongan awi panjang kira-kira 2 meteran. Maksudna Mang Itok rek nyeun cubluk. Ceuk istilah tukang moro mah nu dimaksud sakadang lanak keluar tina liang ngagebrus kana cubluk buatan Mang Itok teh. Eta para wargi sadaya. Ari pijalani nu sejen di halangan sabisa-bisa. Lamun kabeneran keur mujur lanak sakali keluar aya welasna tangtu kabeh ngagebrus kana cubluk teh. Cubluk teh piruang para wargi. Senteg. Geus kitu mah ngantingan newakan we carana dipinggangan ku tangkal cau. Sangkan cucuk-cucuk ngaranceb kana tangkal cau. Heuleut 2 jam ti barang dek digawe. Pagawean Mang Itok geus rengse. Harita piruang geus alus ngantingan nunggu hasil. Tapi barang pagawean Mang Itok geus rengse manehna kakara sadar yen nu moro teh teu bisa ku sorangan. Malah lain moro kasebutna lamun ku sorangan mah inget kadinya pok Mang Itok ngomong sorangan. Waduh. Ari geus kieu kumaha yeuh? Dasar si Itok malimpeuran. Kunaon aing teh teu mawa anjing atuh. Heuh sanurek ngasupan ka jero liang. Tapi arek dicocokan we sakurupang paratan nu kapanggih mah ngarah bari jil ka dieu kabeh. Kitu ceuk pikiran Mang Itok. Bari lung ngalung-ngalungkeun hini sesa tali. Sabab lamun teu dijauhkeun bisi katinca ku manehna sorangan. Geus kitu leos ningalkeun eta tempat maksudna rek neangan pangparatan liang lanak nu sejena. Lamun kabeneran manggih, ganjang ditutupan ku batu nu gede ngarah lanak teu bisaeun kaluar ti dinya. Kitu jeung kitu we pagawean Mang Itok teh nepi ka aya 10 liang nu kapanggih sarta kabeh ditutupan ku batu nu gede. Beres ngider-ngider leuweung bari jeung neangan pangparatan liang lanak. Teu karasa waktu meuni nyarelek karita teh kaayaan geus wanci tunggang gunung. Kulantaran geus burit kapaksa pagawean Mang Itok ditunda heula sapeuting, tuluy Mang Itok balik heula ka lemurna para mitra sadaya. Kalayan tamalengoh Mang Itok mawa suluh sagede cangkeng orok. Para mitra kaum dangu teu kacatur deui di jalana para mitra. Mang Itok harita geus tepi ka imahna malah geus bebersih segala rupa. Bari ngadagoan datangna peuting sakumaha biasa Mang Itok katut Bilani jeung si Kulup ngarobrol di tengah imah. Dina eta kesempatan pok Bilani nanya ka Mang Itok. Kang Itok, kumaha usah teh geus meunang hanca atawa encan? Atuh puguh we. Lain ge ngaran Mang Itok atuh. Ai kudu eleh set mah. Malah geus lain hanca deui tapi tinggal ngadagoan hasilna unggul. Sebab sapoe kamari kamaing ngadluk we nyeun cubluk. Keur naheunan lanak nyeun piruang maksude. Nyata senteg lah, disebut senteg dia mah. Malah sigana lamun tadi mawa anjing malah hasil lainna ge. Tapi isukana moal burung hasil tinggal naliane unggul lanak teh lah. Geus asup kana piruang mah tinggal. Atuh beres-beres ku gebog jauh. Si cucuk-cucuk lanak teh tinggal lah. Da moal bisa walak kaya tu tinggal nungtun, dijiringkeun kabeh lanak, dibikeun ka basuri kabeh. Cek Mang Itok nyaritana siga nu heueuh bener-bener. Bilani teu panujueun ngadenge salakina ngomongna siga pandita. Pok Bilani ngilu nyarita bari nyaliksik sirah si Kulu. Kang Itok mah baku ari geus kitu teh. Cik atuh caritaan teh kudu disaring heula ngarah nu kadenge ku ceuli batur teh nu lemesna wungkul. Ulah leuwih dipikir, hawara bibir ieu, goreng teh. Leuheung lamun salilana ningang ka kuring pamajikan Kang Itok. Lamun kaparangan nyarita jeung lu sejen. Pan pika najiskeun batur wungkul caritaan nu kitu teh. Cik kuring rek nanya ka Kang Itok, boga naon atuh Kang Itok teh nu sabenerna pangnawani nyarita kitu teh. Ari maneh sok teu pararugu. Yo, memeh nyarita nu model kitu, heug datanya heula nu jelas ngarah ka harti pisan. Lamun geus kitu kakara nyarita nu pantes. Ulah buru-buru ngajejeleh we ka kami, pan goreng teh nu kitu teh. Cek Mang Itok malik nyalahkeun ka pamajikanana. Lantaran Bilani terus-terusan nyalahkeun ka manehanana, atuh Bilani oge rada kapeupeuh ngadenge caritaan Mang Itok itu, pok Bilani nempas deui. Heug atuh, kami tarima eleh Kang Itok. Sok atuh dongengkeun pangalaman Kang Itok nu di leuweung teh ngarah kukuring ka harti. Yeuh, dongengkeun bejar beaskeun. Tah, kitu. Jadi awewe mah nya. Sok dengekeun. Geura yeuh, kami rek ngadongeng yeuh.
Cek Mang Itok bari derak-dak nyaritakeun lalakon nu dipigawe di leuweung. Tamat Mang Itok nyarita pok Bilani nempas. Hunya lamun kitu mah ngarti atuh kuring oge. Tapi kumaha lamun anu kaluar teh lanak biasa sedang nu diteangan pan lanak bodas. Kieu maksud kami. Lamun lanak-lanak nu biasa geus kalaluar kabeh, tangtu di jero guha lanak teh kosong. Tah, lamun guha lanak geus kosong ku kami rek diasupan ka jero. Tangtu lanak bodas bakal kapangi kitu talani pamikir kuring teh. Malah mun teu kapangi Kang Itok. Kang Itok teu bisa bijil deui meureun kumaha kuring nulunganana. Cek Bilani rada hariwang sok sieun salakina manggih cilaka. Nyaritana bari ngahelas. Ari Mang Itok cekakak seuri meni ngagak-gak. Asa aya nu dipanglaskeun hartina mah dipangwatirkeun. Hari maneh Lani? Ulah jauh teuing atuh mikir teh. Ye, si Itok teh moal eleh ku ata-ata. Sanajan yang hareupan maung sabubuhan ge, komo deui ngan saukur ku guha lanak geus kosong. Paling-paling nu ditinggal teh ngan rajana wungkul cucukna bodas. Hari rajana tara galak sato teh Lani raja mah. Jadi pasti bisa dibawa nyarita, diolowe ku kami piraku teu ungked-ungkedannya mah. Kitu di mana-mana ge raja mah tara galak. Nu galak manak buahna, rajana mah senang puguh ge. Syukur marentah raja mah. Nu galak mah anak buahna di mana-mana oge, nu ngaruksak mah. Cek Mang Itok parawargi sadaya. Tuh Kang Itok mah baku ari geus darmantun teh. Hanyaka teu kacapinanya. Bagja maneh mah kulup boga babah teh euy bisa mantun. Cek Bilani bari ngusapan sirah si kulup atuh si kulup meuni curinghak ngadenge indungna nyarita kitu, pok nanya siga nu panasaran. Naon mak? Iraha bapa rek mantun teh mak? Uing rek ngilu mantuan. Nabuh kecerekna cek si kulup bari keprok atuh Mang Itok cakakak seuri. Ngadenge caritaan anakna pok Mang Itok nyarita ka anakna. Halus kasep otong. Lamun bapa mantun ujang nu nabuh kecerekna inung maneh sinena. Alah pan beres. Pan urang teh meunang rejeki teh kabawa kabeh meureun. Teu kudu dibikeunan ka batur, cukup ku tiluan we urang teh. Pan meureun tareh beunghar meureun ujang. Cek Mang Itok ngahajakeun. Gar saleuseurian geus teu inget dina naon deui kitu kabagjaan rumah tangga parawari. Cek paripaos kabagjaan rumah tangga mah teu kudu bra-bru ku raja kaya, tapi kulantaran bagja hirup oge nyaeta senang cek paripaosna seuri mah ngagak-gak bae. Malah si kulup mah meni emprak segala rupa, obrolan tadi rada tegang teh jadi akrab deui. Malah tungtung ngamader ngarobrol ngaler ngidul nyaritakeun sagala perkara. Perkara ati peusing dicaritakeun ku Bilani. Mang Itok rada haneueul ngadenge pais ati dibikeun ka batur, tapi bakat ku dilelemu jeung diolok ku Bilani teu burung sadar Mang Itok, malah pok Mang Itok nyarita deui. Ari maneh ngasaan seutik Malani? Hih, ari Kang Itok, teu loba teu saeutik kuring mah ye, kabeh jadi dibikeun ka Nyi Rustia. Ari si kulup ngadahareun teu. Si kulup henteu deui, punya kajeun atuh ieu, sarewean teu mah. Kami moal haneueul ai kitu mah ngan kami teh. Ieu teh asa teu paruruguh rarasaan ye. Tara-tara ti sasari jeung eta manuk gagak teu kunaon waya kieu meni disarada kabehnya. Pan geus peuting ieu teh. Cek Mang Itok bari dengdek ngadedengekeun sora-sora manuk gagak nu reang disarada tara-tara ti sasari. Malah lila-lila disusul ku sora anjing babaung kawas peuting kamari. Karek ge wanci sareueuh budak harita teh. Tapi kayaan dilemu recehan juang geus kacida simpena. Beuki lila kalah beuki ti iseun di luar teh geus nyawe. Teu wani nu ngulampreng. Di kajauhan hawar-hawar kadenge aya sora nu kacida anehna. Sora angin ngaguruh. Diselang ku sora kuda hihiem. Les sora teu kadenge cikikik aya nu seuri matak maruringkak bulu punduk. Sora beuki lila beuki tarik tapi terus turun. Jadi alon. Tungtung ngales teu kadenge deui. Satamatna nu disidik-sidik ting cikiki kerung sora angin apunten ngaguruhna sora angin kadengena meuni ngaguruh dicampur ku ngagurutukna sora kareta kuda
Eta sorak-sorak beki lila beki jelas malah ngadekitan ka lemur cika Cihanyuang. Horeng eta utusan ti Prabu Anom Lokawisesa nyatana sakunca jeung sakunci datang deui. Daratang tarumpak kareta kuda ayeuna mah teu jiga kamari tumpak kuda wunggul. Mang Itok jeung Bilani para mitra. Ngadenge sora-sora kareta kuda meni ngarenyag. Duanana silih reret tapi taya nu nyarita. Mang Itok jeung Bilani dengdek we ngadedengekeun sora-sora nu anyar pinanggih jeung anyar datang. Barang diteges-teges tetela pisan kabeh sora-sora nu ngadeukeutan imah Mang Itok atuh kacida reuwaseunana Mang Itok teh malah pok nyarita kanu jadi pamajikanana. Malah Lani teu eta kuda jurig nu kamari datang deui. Aduh. Alamat kudu sieun deui mah ieu. Kumaha mun kukuncungan bodas teh unggah deui. Mending ka deuleu jirimna. Beureun puguh nya ngarepanana kumaha lamun ngelek hetek ku ari nyikikik jeung seurikeun. Hi, sangeuk tepung dua kali kami mah Lani. Mending lamun bisa hitut di kaos kamari, dibekok kamari mah ini pan si jurig teh. Cek Mang Itok bari bibiri gidigan atuh pok Bilani bingungeun, hapunten Bilani ge bingungeun lantaran kudu seuri bari jeung sieun tapi maksakeun Bilani nyarita. Heuh Kang Itok, kudu kumaha atuh urang teh nya da geuning. Eta jurig teh kadarieu deui. Cik atuh cocokan congang nu molongo. Bisi jurig kuburan teh moncor deui tina kolong. Sieun kami mah deui hampir teu bisa ngarenghap kamari game nepi ka sawak kitu tah. Ih, ari maneh sugan ngalinur. Kumaha nyocokanana, sakuriling marolongo kabeh. Palupuh carang dia. Hese tuh da. Mending ge kukumpul deui pihituteun ngarah lamun jurig kuncung datang deui, tinggal ngabekaskeun pan kabari ge kabur geuninganan. Dibentar ku hitut mah dasara aya ti dituna sigana mah turunan Semar. Kang Itok mah nu lain-lain mah nyarita teh kuring mah sieun lain sieun bogodohan tapi sieun nyaan ieu kamari peuting nepi ka soak kami teh. Oh nya kumaha atuh kami ge sarua sieun lawan jurig kuncung mah tah dengekeun Lani kan beuki deukeut si kuda jurig dah. Cicing hari ulah nyarita deui. Bisinya mah ka dieu. Ceuk Mang Itok para mitra sadaya. Bari harita jep jempe teu nyarita deui. Bilani nya kitu keneh teu wani nyarita. Ngan ayeuna mah para mitra sadaya ngadedengekeun we. Sora angin jeung sora anjing nu babaung geus rame pisan malah plok-plakna sora sapatu kuda siga nu deukeut pisan. Ngan ayeuna mah teu ngurilingan imah Mang Itok. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Mang Itok jeung Bilani harita mah teu sewak teuing. Lantaran tadi jadi sebatkeun eta kuda teh plok-plakna teu ngurilingan imah Mang Itok. Tapi ngurilingan imah Nyi Rustiah sora kuda jeung ting gurutukna kareta jelas pisan kadengi. Teu dida cikikik di luar aya nu seuri sorana meninga jelengdik. Mata kukurayeun buru punduk horeng eta teh seurina sakunca malah teu lila gero aya nu ngageroan Nyi Rustiah. Rusnia. Urang ini Rusnia. Mulu dong harese Rusnia. Cik sakunca ngageroan ka Nyi Rustiah. Sakur nu ngadenge kareta sora saurang ge teu bani nu cengkat. Kabeh nyusup kana hanapeun anggel bari ngadedempes ngadedengekeun nu gura gero. Mang Itok jeung Bilani ting raringeuh sigan aya nu diteangan. Puriding bulu punukna carangkat kabeh sanajan sieun gepok Bilani maksakeun nyarita ka Mang Itok lantaran kaget. Eta jurig teh ngageroan ka Nyi Rustiah. Kang Itok, nageuning si jurig kuburan teh ngageroan ka Nyi Rustiah. Boa-boa rek mapageun Nyi Rustiah si jurig teh meureun nya. Rek ngadon nganyang meureun pan ka urang mah geus peuting kamari. Ngan sigana bae ka Nyi Rustiah mah punten heula minangkana mah ngarah disuguhan meureun. Kang Itok mah ditanya nu sabener-bener kalah ka ngacapru. Ieu Kang Itok. Kuring mah curiga kana papaisan teh. Moal kitu basuri teh munyung. Da kitu geuning peuting kamari pais ati aya di urang. Eta jurig ngurilingan imah urang. Ayeuna pais ati dibikeun ka Nyi Rustiah. Si jurig nganjang ka imah Nyi Rustiah jadi meureun si jurig teh ngudag-ngudag pais ati kitu ceuk pikiran kuring mah Kang Itok. Maneh we sarua we ngacapruk monya aya jurig nutur-nutur pais ati.
jeung ceuk saha Basuri munyung ulah gagabah nyarita teh bisi kawalat yeuh mending dengekeun da si kuda juring heulah cik hayang nyaho kumaha buktina we kumaha kecebur batuna anu hartina mah urang da dengekeun kumaha isuk we teh mah bilani jep jarempe deui teh nu nyarita ari nu keur diomongkeun harita teh keur ngariung di tengah imah Nyi Rustiah jeung salakina teu kira-kira we rareuwaseunana barang ngadenge aya nu ngageroan teh malah Nyi Rustiah mending ngoprot ku kesang sagala rupa salakina ngan saukur bisa calangap bari melotot hayang nyarita teu bisa ari dipaksakeun kalah walah-wah weuleuh siga nukeun aku eureub-eureub sedang Nyi Rustiah sarua teu bisa nyarita lantaran kasima teh demi nu di luar nyarita di sorana beuki tarik matak sawan kolot nu kabagian nyarita ayeuna mah sakunci sarua kawas lanceukna ngan sorana rada ngadenger nyaritana seuri heula siga nu ngahaja ngageumpeureun ka urang manusia Rustia hanyu urang ini Rustia muru-muru misi kami amak manten cek sakunci bari terus nyikikik seuri mata kukurayeun sedang nu digeroan tetep teu daek nemalan pok sakunci ngomong kalanceukna sorana teu kadenge ku manusia ari keur ngobrol duaan nganga kumaha geuning dinaekeun nemalan jongbekeun Raden Gusti Prabu teh panggeus wae teh nu ngadawa kudu kumaha oh nyari dinaekeun digeroan mah gabangsa kudu dipangsa wae ieu mah sabab geus moal bisa dihalangan deui da buku eta bagianana geus aya kitu caritaanana jong-jong ku si aya muru-muru bising urang manten ge lamun urang manten geus panon boe geus meletek pan urang mandang jidanga heueuh lah kakak urang usur ngaratereh cek sakunci bari jurut turun tina kareta geus kitu mah geuleyeung maju ngadeuketan kana panto imah Nyi Rustiah barang geus tepi peledug jirim sakunci robah jadi hasil teu lila suruput asup kana liang kunci ari nu geus aya di jero imah teh terus ngumpul deui malah saterusna beleg-beg ngajirim ngajadi hiji makhluk pikagilaeun sakali ieu mah sakunci ngajirim jadi juri gunul sirahna bolenang herang rupana hideung bangbara ngan aya tanukan siga muning ari matana nongtot moncorong siga bohlam halisna camut-mut bodas numpang dina kulit nu hideung sihung rangeteng segede-gede indung suku sanggeus ngajirimna sampurna jeleg ngajega hareupeun Nyi Rustiah nu keur pagulung-gulung jeung salakina duanana carolohok bengong mata simeuteun sakujur awakna ngagibrig bakat ku soak jeung sieun sakunci katempo ku Nyi Rustiah jeung salakina dibeuki dipelong beuki pikagilaeun ceulina utak-utekan siga ceuli kelenci dina beuheungna ngagantung sirah jelema nyerak celakan keneh ku getih geus kitu cikikik sakunci seuri matak ngaragragkeun jantung tapi teu bari nyarita kalah kaleuleumpangan murilingan nu keur nyaeta nirisan dea para wargi ari nu liwar hiuk kayangin ngagelebug tarik naker pas lampu di imah Nyi Rustiah pareum saharita kayaan poek mongkleng meredong cek paripaosna teu katingali curug-curug acan cikikik sakunci seuri deui hayu Rustia cek sakunci teu lila hiuk aya angin nebak kana awak Nyi Rustiah jeung salakina ari di luar ngong anjing babau ngadenge nu kitu teh sora angin anu ngaguruh datang di kasawur ku sora-sora nu ting cikikik seuri teu lila antarana gurutuk kadenge sora kareta kuda nu ditegarkeun dituturkeun ku sora angin anu ngaguruh beuki lila jauh sorana beuki alon tungtungna les teu kadenge naon-naon kaayaan di lemur Cihanjuang ngadadak jadi sepi jempling urang lemur Cihanjuang ngararenghap narik napas panjang ku leungitna sora-sora nu pikasieun urang lemur asa leupas tina bang baluh nu kacida beuratna ari salaki Nyi Rustiah sanggeus kaayaan jadi simpe jung nangtung terus ka karayapan mapai bilik susur sasar kana palang dada maksudna marek neangan paneke untung teu hese neangan atuh gap karampa tuluy harita keneh dihurungkeun cekes brai caang sut lampu tempel diseungeut deui caang di jero imah tapi barang brai caang gebeg salaki Nyi Rustiah ngarenyag lantaran kaciri jeras pisan pamajikanna ngajoprak teu empes-empes nempok itu salaki Nyi Rustiah anu kala telah sakri ngagurubug bakat ku kaget gero ngagero tarik pisan Rustiah gabrug sakri ngarontok ka pamajikanna terus digebig-gebig tetela awak Nyi Rustiah oyag kabeh
Jadi yakin Nyi Rustiah geus ngababatang taya banusan. Sakri sanajan lalaki segrup cerik bangun ukanya nyerian bari ngagugulung loyon pamajikanana. Sedang para mitra sadaya tatangana ngadenge aya nu ngabangingit cerik ting korejat harudang sanggeus tetela soranu cerik teh datang nati Imah Sukri atuh burudul sarerea nyalampurkeun pada hayang nyaho naon tumiba ka diri Sakri. Saurang tatangga nu pangheulana datang ngetrokan panto bari uluk salam ka pribumi. Punten Kri, Jang Sakri, buka panto Jang. Jiloba nu rek ngalaya Jang, sok buru-buru Jang buka Jang. Cek eta semah nu tayalian tiwa Mang Ucin. Sakri kacida bunga heunana ngadenge aya nu daratang teh. Gancangna carita panto dibuka, brai tetela pisan di luar geus loba jelema. Leut arasup ka jero imah Sakri teh nyarambut punten. Da geus cukup ku Mang Ucin oge barang srog ka tengah imah kasampak Nyi Rustiah geus ngajelepeng. Nang karak baeud. Puguh we nu kakara daratang meuni raong ting araleuh sing aradu. Bari gupgap ngarampaan awak Nyi Rustiah nu geus jadi mayit. Tiis comrek karasana. Sedeng Sakri masih kene can kumpul kabeh lelembutanana. Manehna can bisa nyarita ngan saukur ing-sreukan jika budak leutik. Nempo kaayaan kitu pok Mang Ucin nanya. Ai Jang Sakri, kunaon ieu teh mimitina Jang piraku maot teh pupuguh mah. Pan tadi beurang sakitu beragna Nyi Rustiah teh. Mun boga penyakit jantung atawa kumaha teh ujang? Cek Mang Ucin bari neuteup ka Sakri sedang nu sejen mah taya nu nyarita kabeh neuteup ka Sakri. Narunggu jawaban ti Sakri atuh puguh we ku Sakri dijawab bari inghak-inghakan. Mang Ucin, abdi kitu terang naon Mang Margina. Tadi teh aya jurig Mang. Pamajikan kuring da teu geuring saketik acan. Malah teu hareng-hareng acan. Tapi paeh pamajikan kuring teh Mang. Jawab Sakri bari nyusutan cimata. Ari nu haladir kabeh pabagaro godeg bari ceruk-cerak bangun kaget. Sedang Mang Ucin minang kadalangna pok nyarita deui. Ke, dedengian teh aya jurig-jurig kitunya jurigna naon atuh telenges-telenges teuing. Cik dongengkeun ngarah Mang jeung sarerea nu hadir bisa nyaho. Sababasa teu kahar ti Jang. Aya jalana kitu mah, cek Mang Ucin bari gek diuk dina anu rapih naker. Da tadi mah cuma gug jiga nu rek balap lumpat. Nu sejen ge narurutan dariuk. Gug gek nu balener diukna teu narangtung siga tadi bari pasedak-sedak oge. Lantaran jelema nu datang ka Cidalobana sedeng imah teu pati gede. Malah mah lantaran jelema nu datang ka Cidalobana pageye-geye malah bah aok ge geus aya di dinya pok ngilu nyarita ngemairan ka Mang Ucin. Oh nya Jang Sakri sok dongengkeun atuh ka Abah. Mangga Mang Ucin. Nanging sateuacan abdi ngadadarkeun nu nembe kajantenan. Abdi teh bade tumaros we ka Mang Ucin sareng ka sadayan dupi. Tadi ngadarangu waktu sora-sora nu pikasieun. Cek Sakri bari melong ka Mang Ucin pok Mang Ucin nyarita. Oh nya pugu mange ngadenge tadi teh. Malah inung barudak. Mending ngompo sagala bakat kusieun sigana teh. Tapi dupi bah aok kuningan teu bah. Cek Mang Ucin nepakeun pertanyaan ka bah aok. Ngareret kitu gancang bah aok ngajawab bari ungut-ungutan. Gi usaru abah ge nyaho ujang. Aho tadi kejadian tadi teh pokona mah kadenge wungku ai katingali mah henteu da abah teh teu kaluar. Teh mah abah aok pondok sigana bae teu hayang loba carita deui. Da biasana sok panggetona kana cacarita teh malah sarerea ge harita mah teu naremalan nyarebut nyaho meuni reang teh Mang Ucin pok nyarita deui. Tah geus yakin ayeuna mah sok atuh geura caritakeun Jang Sakri. Para mitra, Sakri teu waka nyaritakeun anggur ngahuleng heula. Ngajejentul para wargi sadaya nginget-nginget kejadian anu geus kalampahan ku manehna. Nginget-nginget kejadian anu kungsi para mitra nyaeta tumiba ka diri manehna jeung kanu jadi pamajikanana. Sumangga para mitra sadaya urang lajengkeun deui sabada tadi kaganggu ku ngaso sakedap. Mang Jaya ge repot jeung ngadongeng teh para wargi. Aduh, mangga urang lajengkeun. Saterusna sabada Sakri ngahuleng teh manehna nyarita.
Mangga mang kieu gerang awican teh nuju rame-rame soranu ting Cikiki jeung ting Cungungung teu kanyawan ti mana datangna ujug-ujug belegedeg we. Aya makhluk nu teu pikaresepeun, malah pikagilaeun jeung pikasieun. Huluna tanukan meuni jingrong, tapi teu bogaeun buuk salamar-lamar acan. Rupana hideung lesteng siga areng, nganu sejena teu pati disidikeun da gila. Ngan sahiji nu moal poho teh nyaeta diontin kongkorong ku sira jelema, masih keneh nyerak celakan getihna. Eta makhluk teh teu ngomong ngan saukur seseriane, meuni nyikikik mata kukurayeun. Terus eta jurig kukurilingan bari teu eureun-eureun seserian. Teu lapes damar pareum katiup ku angin. Tapi barang damar diseungeut pamajikan kuring geus ngagoler teu empes-empes. Malah diguyag-guyag teh oyag kabeh mang. Kitu Mang Ucin kajadianna teh. Cek Sakri nyaritakeun nu bieu kajadian. Ari nu ngadarengekeun teu ngaromong kalah ting Birjidi. Bari nyekelan punukna. Mang Ucin ge nu nanyana kalah ka ngahuleng ciga hayam kutoun barawargi. Hayam kutoun ngahuleng. Ngaulang ya pel bengong dia ayo para wargi. Tapi sabuat keur sing harulang kitu pok ti jajaran tukang anu nyarita, horeng Mang Itok nu kasohor kalakuanana minculak beda ti batur. Lamun ngomong pok sang jeung tara bisa tumpu tampa. Kitu deui harita ngomong padu disada make jeung tatakra teu make tatakrama. Kadu kitu kanu kieu teh disaruakeun pok Mang Itok nyarita bari nangtung. Teh kunaon kalang harulang kieu ya? Mang Ucin deui nu nanya kalah kamolohok. Sok anggur buru-buru alurus talayon teh. Cek Mang Itok meninong toreng da pugunu sejen keur jempe. Atuh teu kira-kira we sarerea ngarasa reuwas komo Mang Ucin mang mending ngarenyag asa kageba. Pok nyarita ka Mang Itok bari ngareret. Oi. Geuning Itok, aya naon ka dieu Itok? Ngadorek mantun deui, cek Mang Ucin bari nyerenge kapaksa nu sejen kabawa nyerenge sariri leutik. Lantaran namun di hiji riungan geus kaasupan ku Mang Itok sok ngadadak jadi rame. Malah pok Mang Itok nyarita deui bari seseledak hayang ngadeuketan ka Mang Ucin. Ulah kitu Mang Ucin. Sabab di dieu mah lain pakalangan keur ngadurahul ya. Tapi urang teh kudu ngilu bela sungkawa kanu keur meunang katunggaraan. Kumojang Sakri ditinggalkeun maot ku sang istri anu setia, urang kudu ngilu sedih jeung kudu ngilu nalangsa. Malah lamun bisa mah kudu ngilu tiris sagala rupa. Tak kulantaran kitu cik atuh anu keur sungkawa teh ulah diharulengan bae hibur anggur mah. Malah berag jeung teu nguluwut teuing. Layonna buru-buru piara sakumaha ilaharna ngurus layon. Kitu teh Mang Ucin. Cek Mang Itok bari gek biuk dijieun Mang Ucin, ari Mang Ucin pok nyarita deui. Itok masuk teu paruguh nyarita teh. Ieu tok kuring teh ieu nya. Jeung sarerea nu haladir pang-pang ngahuleng teh lantaran ngilu bela sungkawa, ngilu nalangsa, ngilu sedih jeung ngilu susah. Sajabat kitu teh lantaran ngarasa heran. Pedah kajadian kapapatenan teh estu matak heran jeung matak bingung ye. Ari bingungna sabab kajadian kieu teh ieu nya dimimitian ku hal-hal nu matak pikasieun. Dah, palebah dieu nu matak jadi hal-hal nu matak pikasieun teh jadi pikiran kieu teh. Lantaran kajadian nu model kieu teh di urang teh kakara ayeuna apaan kitu da tok nu matak kuring ngahuleng teh. Cek Mang Ucin nyaritana rada heuras. Sabab Mang Itok teh dina kaayaan kitu bet ngajak ribut bae dikitukeun ku Mang Ucin pok Mang Itok nyarita deui. Kitu nya lah. Heug atuh tong diteruskeun mantun mah nya. Ayeuna mah kieu ye. Sok eta layon si nanying nyangirah ngaler ngarah rada pantes. Sabari nyangirah ka kulon mah teu jiga jeung teu umum deui lah. Sok Jang Sakri urang benerkeun jeung Mang ye sok. Cek Mang Itok bari gap nyekel suku layon Nyi Rustiah atuh Mang Ucin jeung nu sejen oge gap pada nyekel. Terus layon Nyi Rustiah sinanyang ngirah ka kaler. Geus beres mah terus dirurub ku samping kebat, gek sarerea dariuk deui ari Mang Ucin pok nyarita deui. Jang Sakri, dina kasempatan ieu bade cumarios ngawakilan ka sadayana nu hadir. Mangkalina sadaya nu hadir ngiring bela sungkawa ka Jang Sakri, kalayan emang ngiring ngadoakeun mudah-mudahan arwahna Nyi Rustiah sing ditampi iman Islamna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing dihampura dosana kalayan sing diganyar segala amal solehna.
saja beti kitu mugajang sakri sing sabar sing tawaka jeung sing pasrah kana kadar nu tumiba ka diri urang da kumaha atuh jang sakri sadayana tos janten papasten Gusti Allah nu Maha Kawasa yen sakabeh nu nyawaan bakal ngalaman maut kulun nafsin daikatul maut sabab urang hirup di alam dunya teh ngan sakadar wawayangan wungkul jang sakri pae jeung hirup eta mah kagungan Allah subhanahu wa ta'ala aya paripaos jodoh pati bagja cilaka kagungan Gusti urang mah teu ngaboga-boga urang mah teu ngabibisani ngan ari jalan maot teh kumaha ceuk paribasa sanajan ngan saukur alatan kabuhulan atawa titajong ari geus nepi kana titis tulis nama pasti bakal namahan pati tah ku jalaran kitu sakali di emang titip ka jang sakri oh mat ulah dipake leutik hate ulah dipake leutik hate sagala nu tumiba tarima kalayan karidoan urang serenkeun geuning sadayana teh karena Allah keun kumang dibaturan ngemitan mayit mah sakitu pihatur ti mang kalayan sakantenan ngawakilan ka sadayana nu hadir di dieu ceuk Mang Ucin ngababarah ka sakri anu keur tunggara nu haladir meni rea ngahaminan nyakseni meuni ngagerenggeng pramitra sora nu keur tahlil geus kitu mah buriak tetangga sakri barali ka imana sewang-sewang anu tinggal Mang Sakri we tujuhan di antara Mang Itok Mang Ucin Mbah Aok jeung tetangga sakri nu sejen mimitina manu kemit ngarobrol ngaler ngidul nyata perkara jurig hideung lolobana mah nyaritakeun jurig bodas nu kungsingan ka imah Mang Itok sanajan rada sieun oge ari ngobrolkeun mah lobaan teu pati ting parna teuing tapi lila-lila mah Mbah Aok nyarita oh Mang Ucin aduh aya ka waktuna kaburu beak ieu mang rek balik heula sakedeung nya mitra lah oke lah saya pun waktos laduy ka dieu heula para mitra lah mangga ge sono namung waktosna ka jeung seep mangga pilujeng kantun bae ka sadayana dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Ki Leuksa urang cekapkeun dugi ka dieu